Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sata acana tepangkeun wasta simkuring Ade Risma ti kelas 12 IPS 4. Di dieu simkuring bade mintonkeun carita pantun anu judulna Ciung Wanara. Langsung bae wilujeng nyakseni. Nyug jerug catur juru pantun ngabuar carita buhun. Nudi tenden urang samper, nudi tunda urang ala. Masih rambai caritana, hejo lembok caritana. Pun sapun kamaha agung, kumandang nedak papayung. Kuring rek diajar ngidung, nyangidung carita pantun. Ngaguar carita buhun, ngahudang carita lanang. Da puguh da kuring catur ngebat mapatahan carita. Molongpong jalan sorangan ti mendi pipasinieun ti mana picaritaeun tetep mah ti kahyangan. Kacaturkeun di karajaan Galuh anu ngahareuyeuk dayeuh. Waktu harita teh nyaeta Prabu Barma Wijaya Kusuma. Anjeuna boga dua permaisuri. Nu kahiji ngaranna Dewi Naganingrum, ari anu kadua ngaranna Dewi Pangrenyep. Harita teh duanana keur kakandungan. Barang nepi kana waktu Dewi Pangrenyep ngalahirkeun budak lalaki tur mulus jeung kasep, dingaranan Haryang Banga. 3 bulan ti harita Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun. Di parajian ku Dewi Pangrenyep, orokna sarua lalaki. Tapi ku Dewi Pangrenyep diganti ku anak anjing, nepi ka saolah-olah Dewi Naganingrum teh ngalahirkeun anak anjing. Ari orok anu saestuna diasupkeun kana kandaga dibarengan ku endog hayam hiji, terus dipalidkeun ka walungan Citanduy. Mireungeuh kaayaan kitu, Sang Prabu kacida ambekna ka Dewi Naganingrum. Terus nitah kilengser supaya maehan Dewi Naganingrum lantaran dianggap geus ngawirang raja pedah ngalahirkeun anak anjing. Dewi Naganingrum dibawa ku kilengser tapi henteu dipaehan. Ku kilengser diselongkeun ka leuweung anu jauh ti dayeuh Galuh. Ari kandaga anu dipalidkeun tea nyangsang dina badodon tataheunan lauk Aki jeung Nini Balangantrang. Barang Aki jeung Nini Balangantrang neang tataheunan, kacida bungahna meunang kandaga teh. Leuwih-leuwih sanggeus nyaho yen di jerona aya orok lalaki anu mulus tur kasep. Gancangna budak teh dirau, dipangku, dibawa ka lemburna nyaeta lembur Geger Sunten sarta diaku jadi anak. Kocapna budak teh geus gede tapi masih keneh can dingaranan. Hiji poe budak teh milu ka leuweung jeung Aki Balangantrang. Nenjo manuk anu alus rupana nyakeun ka Aki Balangantrang ngaran eta manuk. Dijawab ku Aki teh eta ngaran manuk ciung. Tuluy nenjo monyet nanyakeun deui ngaranna. Dijawab deui ku si Aki eta teh ngaranna Wanara. Budak teh resepeun kana eta ngaran. Tuluy bae menta supaya manehna dingaranan Ciung Wanara. Aki jeung Nini Balangantrang satuju. Ayeuna Ciung Wanara geus jadi pamuda anu kasep sarta gagah pilih tanding. Ari endogna teh disingleung-leuman ku Nagawiru di Gunung Padang. Nepi ka megarna anjeunna geus jadi hayam jago anu alus tur pikalucueun. Dina hiji poe Ciung Wanara amitan ka Aki jeung Nini Balangantrang sabab rek nepungan raja di Galuh. Inditna bari ngelek hayam jago tea. Barang nepi ka alun-alun amprok jeung Patih Purawati katut Patih Paragading. Nenjo Ciung Wanara mawa hayam jago, eta 2 patih ngajak ngadu hayam. Ku Ciung Wanara dilayanan. Pruk bae hayam teh diadukeun, hayam patih eleh nepi ka paehna. Patih 2 ambek,
barang rek ngarontok, ciung wanara ngaleungit. Dua patih buru-buru laporan ka raja. Ari ciung wanara papanggih jeung lengser terus milu ka karaton. Nepi ka karaton, ciung wanara ngajak ngadu hayam ka raja. Dua nana make tandon. Lamun hayam ciung wanara anu eleh, tandona nyawa ciung wanara. Sabalikna, lamun hayam raja anu eleh, tandona nagara sabelah. Sarta ciung wanara baris dijenengkeun raja tur diaku anak. Gapruk bae atuh hayam teh diadukeun. Lila-lila hayam ciung wanara teh kadeseuh terus kapaehan. Ku ciung wanara dibawa ka sisi Cibarani di mandian nepi ka elingna. Gapruk deui diadukeun. Keur kitu datang Nagawiru ti Gunung Padang nyurup kana hayam ciung wanara. Sanggeus kasurupan Nagawiru, hayam ciung wanara unggul, hayam raja eleh nepi ka paehna. Luyu jeung janjina, ciung wanara dibere nagara sabelah belah kulon, dijenengkeun raja sarta diaku anak ku Prabu Barma Wijaya Kusuma. Ari nagara anu sabelah deui belah wetan dibikeun ka Haryang Banga. Ku kabinekasaan kilengser, ciung wanara bisa patepung deui jeung indungna nyaeta Dewi Naganingrum. Lila-lila reka perdaya Dewi Pangrenyep teh kanyahoan ku ciung wanara. Saterusna atuh Dewi Pangrenyep teh ditangkap sarta dipanjarakeun dina panjara besi. Haryang Bangga kacida ambekna basa nyahoan yen indungna geus dipanjarakeun ku ciung wanara. Der atuh tarung tayanu eleh sabab sarua saktina. Tapi lila-lila mah Haryang Bangga kadeseuh ku ciung wanara. Haryang Bangga dibalangkeun ka wetaneun Cipaman. Harita kaayaan galuh jadi dua bagian. Kuloneunana dicangking ku ciung wanara, ari wetaneunana dicangking ku Haryang Bangga. Puun sapun kasangrubuhun, puun sapun kanu Maha Agung, paralun kapara karuhun, nu bihari mangkawidi kapujangga, bisi gantar kakaitan, bisi tali ruruhitan, numpuh curuh nyogak cugak, pangninglarkeun, pangmus lestari anu dipamrih, cag tepi ka dieu. Dicekapkeun sakieu anu tiasa kusim kuring dipikahatur. Hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakirangan boh tina cariosan atanapi tina kalakuan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.